30 Wafdu Najron. Ari ieu eta rek nyaritakeun golongan Nasrani urang Najron. Ari Najron teh hiji lembur anu aya di antara kota Mekkah jeung kota Yaman. Fisanatil ashirati tetep dina taun ka-10 tina kanabian. Wafada datang alaihi ka Kangjeng Nabi saha wafdun hiji golongan min nasara Najron ti Nasrani urang Najron. Balago nepi hum ka itu wafdun atawa ka nasara Najron naon khobaruhu berita tentang Kangjeng Nabi min muhajiril habasyati ti pirang-pirang sahabat anu hijrah ka negeri Habasyi. Wa kanu jeung bukti itu nasara Najron eta 20 naonana rajulan lalakina. Faqara'a teras macakeun alaihim ka itu nasara Najron saha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macakeun Al-Qur'ana kana Al-Qur'an. Fa amanu tuluy ariman itu nasara Najron kulluhum tegasna sakabehna itu nasara Najron. Fawabakho tuluy ngareken goreng atawa nyacad hum ka itu nasara Najron saha Abu Jahal ala islamihim nyacad kana asup Islamna itu nasara Najron. Faqalu tuluy ngarucap itu nasara Najron lahu ka Abu Jahal ngucap kana lafad lakum ma antum alaihi walana makhtarnahu. Lakum eta tetep pikeun maraneh kabeh ma ari perkara angtum anu ari aranjeun kabeh alaihi eta tetep aya dina itu emma. Walana jeung eta tetep pikeun kami sarerea ma ari perkara ikhtarna anu geus milih kami sarerea hu kana itu emma. 31 Wafatu Khadijah. Ari ieu eta rek nyaritakeun pupusna Siti Khadijah Zuwaju Saudata jeung rek nyaritakeun nikahna Kangjeng Nabi ka Siti Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhunna jeung nyaritakeun nikahna Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah radhiyallahu anhunna. Amin. Fisanatil ashirati tetep dina taun ka-10 minan nubuwati tina kanabian. Tuwufiyat dimaotan saha as-sayyidatu Khadijatu Sayyidah Khadijah fahazina teras nalangsa atawa sedih alaiha karena mautna itu Siti Khadijah saha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huznan kalawan sedih syadidan anu kacida li annaha karena sanyana itu Siti Khadijah eta kanat bukti itu Khadijah eta tuhibbu banget mika cinta na itu Khadijah hu ka Kangjeng Nabi wa tamna'u jeung nyegah itu Siti Khadijah anhu ti Nabi ada Quraisyin kana pilarana urang-urang Quraisy. Fatazawaja teras nikah Kangjeng Nabi ba'da wafatiha dina sabada pupusna Siti Khadijah nikah bisaudata ka Siti Saudah ba'da antuwufiya dina sabada yen dimautan anha ti itu Siti Saudah saha zaujuha salakina itu Siti Saudah. Wakanat jeung bukti itu Saudah eta qad amanat iman itu Siti Saudah billahi ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka utusan Allah. Wa khalafat jeung nyulayaan itu Siti Khadijah
aqaribaha ka pirang-pirang karabatna itu Siti Saudah, gitu. Wa ba'da syahrin jeung dina sabada bulan aqada akad tikah Nabi ala Aisyata ka Siti Aisyah binti Abi Bakrin tegesna putri na Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahia bari ari itu Siti Aisyah eta fisabiati aya dina umur ka 7 taunna min umrihi nyatana tina umurna itu Siti Aisyah. Min umriha nyatana tina umurna Siti Aisyah. Walam yatazawwaj sareng teu pernah nikah Nabi bikron kaparawan goiroha salianti ka itu Siti Aisyah. Wadakhala sareng ngaduhul Nabi biha ka itu Siti Aisyah fil Madinati di kota Madinah. 32. Wafatu ammihi ari ieu eta rek nyaritakeun pupusna pamanna Kangjeng Nabi tegasna Abu Thalib. Ba'da wafati Sayyidati Khadijah dina sabada pupusna Siti Khadijah binahwi syahrin kalawan saumpamana sabulan tuwfiya tahdi maotan saha ammuhu pamanna Kangjeng Nabi Abu Thalibin tegasna Abu Thalib. Fahazina mangkana langsa alaihi karena mautna Abu Thalib saha ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung ngangaranan para ulama dalikal ama kana eta taun amal huzni ngangaranan kana amul huzni artina taun kasedihan liannahu karna sanyana Nabi eta faqoda kalengitan Nabi fihi dina itu zaujahu ka istrina Nabi wa ammahu sareng kalengitan ka pamanna Nabi. Wakana jeung bukti saha ammuhu pamanna Nabi eta ya'taqidu nekadkeun itu ammu sidqoma kana benerna urusan jaa anu datang bihi kalawan nyandak itu saha ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pedah illa annahu kajaba sanyana itu eta lam yantik teu ngomong atawa teu ngucapkeun itu ammuh bisyahadati kana 2 kalimah syahadat ila akhiril lahdatin nepikeun ka tungtung waktu min hayatihi tina hirupna itu Abu Thalib. Khaufan karena mikarempan minta yiri Quraisyin tina ngengerakna orang Quraisy. Wafihi jeung dina ieu kajadian unzila dilungsurkeun naon ayat innaka la tahdi man ahbabta. Surah Al-Qasas ayat 56. Innaka saestuna anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta la tahdi moal bisa mere hidayah anjeun man kajalma ahbabata anu mika cinta anjeun ka itu si eman. Walakinnallaha jeung tatapina Allah eta yahdi mere hidayah Allah man kasaha wae jalmana yasha'u anu ngersakkeun Allah ka itu si eman. Fanas'alu mangka menta kami sadaya Allah ka Gusti Allah ayu khaffifa kana yen muga ngentengkeun Allah anhu ti itu Abu Thalib ma'a baqiyati aqaribihi sarta sasasana pirang-pirang karabatna itu Abu Thalib. Ma'a baqiyati aqaribihi sarta sasasana pirang-pirang karabatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.